Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah lurus lem bersih hiji Allah boga keyakinan Allah beda geus ngalengkah lagi Allah hiji loba nu bisa teh makos kitu guari manusia makhluk picenan sebab dunia mah makin diabaikan makin datang makhluk makin diabaikan makin datang dicoba ku Gusti Allah sia bener ieu teh embung kana dunia sia bener sia teh embung kana dunia mimiti dagang embung tani embung segala rupa embung dat dicoba ku Allah melalui pameran goyang henteu edeg henteu sia ayo sia ayo bener henteu guys setahun 2 tahun bisa ternyata kaganggu ku dunia pakai lalagaan kos kaleci be kotrek kaditu kadieu bangun pondok bangun majelis makin miskin pakai lalagaan ngaranna gas wari makhluk itu kayak ini didatangkan timimiti jelema leutik datang ke jelema gede timimiti rakyat datang ke pejabat timimiti nu susah datang ka nu sugih unikna timimiti nu sehat datang ka nu edan didatangkeun ku Gusti Allah nu edan ge datang bae edan daratan nu stres daratan maksudna nyoba Allah kumaha sia hayu sia menghadapi jelema-jelema nu ku aing emang nang sia nang aing datang-datangkeun ku Allah tapi tetep bayar teger Allah loba bisa tah makos kitu mah nu hese nu mana ye kiai mengakui diri urang ceuli ulah dikakunu urang mata ulah diakunu urang irung ulah diakunu urang sungut ulah diakunu urang leungeun ulah diakunu urang suku ulah diakunu urang beteng ulah diakunu urang kubul dubur ulah diakunu urang nu Gusti sadaya-daya nyangakeun ka Gusti bener sia mulai dibere torek torek lamun nyana ngomong aju aduh ieu pan ceuli torek pancena lain usia pan atuh aduh-aduhan batal dibere kuari bobogaana teu hudang wow obat segala aya jakban segala naon ulah gitu nyawan tinyana eta naon mah aja jakban Jakarta Bandung tarolo laki-laki sih kos gitu ayo mah garila ngadengin age nah pangaruh ka Jakarta bae berenana eta ka Jakarta ge jangan mah lain naon meulieun nu kitu bae eta kan berarti teu nyadar bahwa dirina bahwa eta nu Allah padahal mah kan cobaan ti Allah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim an Abi Sa'id al-Khudri riwayatkeun isun saking Ki Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga dilarban dosa Allah anhu saking Abi Sa'id al-Khudri wala ngucap ya Abi Sa'id al-Khudri ngucap ing lafal ja'at Zainabu teka sapa nyi Siti Zainab imra'atu Ibni Mas'ud dadi bojo wadone Ibni Mas'ud faqalat baga ngucap ya Zainab ya Rasulullah Kangjeng Rasulullah innaka amarta al-yauma bisadaqati ing satuhune Tuhan iku marentah Tuhan ing dalem dina iki kalawan sedekah Gusti ayeuna nitah sedekah wakana indi huliyun li lan ana iku tetep ing dalem sanding isun apa papaes kang tetep kade ingsun abdi gaduh kongkorong gelang nu abdi Paradu anata sodako bihi maka garepakeun ingsun nyata gawe sodako ingsun bihi kalawan huli abdi rek sodako ku eta papaes sakumaha parentah Tuan hayang sorga ngeunaheun ngadenge para sahabat mah haju narurut
di urang mah tita sedekah teh marah malah mah sok itu sakene batur ka aing sedekah mah lain aing ka batur jadi ngadalil deui mantak hirupna sakikituna bae babaturan teh jeung jurig bae kunti anak bae bae batur solihin aya ngaran solihin. Faz'ama Ibnu Mas'ud maka ngaku sapaki Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqu man atasaddaqu bihi alaihi. Satuhune ya Ibnu Mas'ud lan anak ke Ibnu Mas'ud iku leuwih hake wong kang gawe sedekah ingsun bihi kalawan man alaihim ing atase Ibnu Mas'ud lan walad. Ai salaki abdi Ibnu Mas'ud bantama salaki ge salaki nu kadua anyar susah cek salaki abdi yakni Ibnu Mas'ud ya cek manehanana nyana jeung anakna leuwih hakna jelema nu kuring nyodakohan ka eta jelema terhadap anjeunna jeung anakna. Jadi cek salaki ka kaula enab gitu kan ka pamajikan bro. Sebenarnya mah sedekah mah ulah kudu kata tangga atuh mendingan ka kaula jeung anak kula tah eta bae leuwih hak sebenarnya mah kadengkeun kan salaki eta ye isi bener apa henteu sih masa sedekah ka salaki bener apa henteu sedekah ka salaki jaya ke Kangjeng Nabi mah ditake ka batur lah maning nanyakeun we ka Kangjeng Nabi tuh di zaman Kangjeng mah kan ngaros ka Kangjeng di zaman tabiin sahabat ngaros ka sahabat zaman tabiin ngaros ka tabiin kuari lamun nanya ka Haji Pendi wah moal selesai urusanan misalnya anu kitu Haji emang bener ieu sedekah ka salaki cek jalan ke heula gitu. Faqala Nabi maka ngucap sapakan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah Ibnu Mas'udin bener sapake Ibnu Mas'ud. Nah, atuh bener Ibnu Mas'ud da sedekah mah meningkat salaki jeung ka anak. Sebab zaujuki wa waladuki ahkumat tasaddaqti bihi alaihim. Utawi salaki sira wadon jatane Ibnu Mas'ud lan anak sira wadon iku leuwih hake wong kang gawe sedekah sira wadon bihi kalawan eman ingat se zaujike waladuk bener salaki maneh Ibnu Mas'ud anak maneh ta anak-anak Ibnu Mas'ud leuwih hak disedekahan terhadap nulian sebab salaki maneh kan susah tah lamun urang kawin ka awewe nu sugih aju pamajikan urang teh deuk sedekah ulah jauh-jauh ka salaki bae ngeunaheun nya di sedekahannya numpakan aduh tuh seuri wae anu kitu bae seuri heran aing mah hayang ngeunahna doang Rahul Bukhari geus gariwayat ka dua hadits sapa Imam Bukhari masyaallah karim Al-manal ijmali utai kilaiki kumanda ka masa ijmal as-sadaqatu 'alal aqrabi afdalu minas sadaqati 'alal ba'id. Utawi sedekah ing atase kang leuwih parek iku leuwih utama tinimbang saking sedekah ing atase wong kang adoh. Sedekah ka para karabat nu deukeut leuwih utama tibatan sedekah ka nu jauh. Memeh ka batur atuh dulur heula. Zalika utai mangkono sedekah alal aqrab afdalu iku li ana kana satuna sedekatu wa sedekatu silaturahmi sedekatun wa silaturahmi yaiku sedekah lan nepungakeun sanak raket maan hale bareng lantaran sedekah ka dulur mah nya sedekah nya nyambungkeun rahmi ai urang mah pan ai ka batur ngajek-jerek bae ai ka dulur waduh nginjem ge teu mere eta teh aneh eta urang neangan di Cikupa kos kitu tipena terus disepatan gitu di Pondok gitu Cilongok doang nu mantep aja Masya Allah wali hadalan kena iki sadaqatun wa silaturahmin haddas syari'ul hakim
ngagegere sa pasyari wal hakim ala taqdimil aqarib ingat tasaan dingikeun pirang-pirang karabat pitasadduqi ing dalam gawe sedekah alal ajadibi ingat tase pirang-pirang wong lian kulantaran memang aya sedekah jeung silaturahmi maka syari ngagegere nitahan sedekah ka para karabat geus urang lamun boga sedekah keuneun eta bae heula ka adik-adik mamang ua-ua eta heula karak kadengeun-dengeun masyaallah ieu mah aya adik kadenge be cadak kakak bu mere deui ka anu aju kakana ge ngadege mere deui cenah ka si anu beuh aing mah diliwat-liwat asana cenah meureun bunga mun disodakohan heula cecekna maning ka dulur heula ieu mah kadenge be bejana si anu dibere aing teu lah aing mah deuk suka bumi benengan telu tuh kan bener bae aya cenah jan nitahna ge ka Habib nangan teluhna ge ya Allah ya Rabbi eta bibit teluh eta sebenarnya mah tuh coba lamun ka dulur-dulur heula kadenge ka batur cak dulurna atuh boro-boro ka batur koru ka urang ge geus pohara jasa meujeun atuh ja urang ge ayeuna boga mah telok diliwat geus kadu sejen beuh kakak urang hebat amat mun kakak teh mah adi urang hebat amat sumarambah nya nama sedekah teh pantes nya nama kawin 2 3 ge tuh kan ngeunah didukung ku dulur pantes nya nama kawin deui ge geus didoakeun cenah ku adik kami yeuh lantaran bageurna lain ka kami bae kakabehan ge pohara tuh coba lamun bageurangan ka batur urang ka adi henteu eta deui cek cenah kawin deui teh ku galedeg doh henteu ngeunah henteu bener-beneran nya tuh kan ayo ku baramba make ge didoakeun malah mah dititahan deui ka kakak karak 2 kan cak atuh maningan 3 ka sekalian lah ka geus didukung masyaallah tah urang hayang menang dukungan teh bageuran geura dulur bageuran ge kakak mending kawin deui bae sebab naon asal butuh mobil diinjeuman mun geus dileungeun dulur tilok dicokot deui sadianter keuna malam-malam mun nginjeu mobil ditanya jang bensin aya deueuh beuh sorga tah ieu mah aya adik kadieu Assalamualaikum sia make mobilnya tah aing mah dek ngongkosan sakali mantok dah hese sia mal bisa sia mah ngurusanana kurang oli segala naon udah make encan dinasehatan mah terus bae tah eta kos kitu aya ku di jelema ge mantak aju dibere susah ku Allah tak gitu aja ngomong di kabatur mah dek ngongkosan ja daripada nginjeman mobil ka dulur mah lah eta kan ciri-ciri pelit teh kos gitu mending ngongkosan ja aju meujeuh nama misalnya ka Bandung aju dibere 10.000 ieu mah henteu ka Bandung ngan bere 200.000 ka luhur teu ka hadap henteu dicokot bade dicokot ngan ajupan nya ngadoa Gusti turunkeun galedeg nah ieu lah lamun urang hayang dukungan nah bageuran engke ge dukungan ti dulur-dulur ge aya ge timbul ge kalah ulah kawin deui ka emang kurang eta kakak pamajikan bageur kurang mah karunya tuh bageuran pamajikan berarti pamajikan anu sok pura bere tah ka dulur-dulur engkena dilarang ku dulur ulah kawin deui bageur jasa pamajikan kakak mah kula mah embung ngadege pamajikan kakak ceurik lantaran bageur jasa emang sok naon sih teh ih kula mun teu boga dibere boro-boro aju mere nginjeuman ge tiluk mere dibayar geus ka ulah kawin deui dilarang ku dulur coba lamun pamajikanna medit ka kawin habak ih eta teh kos kitu gas candu habak tuh sia mah ditahan nyandung emang sia teh nyawa aing enggeus oh enggeus kacolongah noreng budak sia mah ngomong nyararandung mah lulu emang anu teu nyandung sok ngomong-ngomong nyandung anu nyandung mah tilok kos copet tilok ngomong copet tilok sebab pelampiasanna kan ngomong berarti kan ngomong aya pamajikanna asal diganti-ganti ku cenah ngaranna pamajikanna Sarwiti engke Jenab kejadian diganti deui ku cenah engke Hindun Enab sayang ka dieu Hindun
Tetanggana kan kaget. Loba amat teu pabajikanana. Enap, Hindun, Sarwiti, berarti 3. Tanya, "Yang pamajikan sabaraha?" Loba omong. Lain kadang da Enap, Hindun betul. Lah, ngaran-ngaran ku aing dilobakeun. Kawin henteu. Itu bisa kawin lobakeun we ngaran pamajikan. Anggap Enab, anggap Hindun gitu. Jelema eta-eta keneh. Sarua jeung bohong. Geus loba omong. Fa idza kana zaujul maratil ghaniyah faqiron, maka tatkala ana apa salaki wong wadon kang sugih iku fakir. Di mana salakina nu kawin deui teh fakir, jaza yauha. Maka wenang apa ngawehakeun mar'ah zakat maliha ing zakat hartane mar'ah lahu kadue zauj. Lamun hiji awewe sugih kemudian boga salaki ku hari susah nu kadua ju pamajikanna deka zakat meunang ngaluarkeun zakat ka pamajikan tapi lain mazhab urang sing hade wabihi lan kalawan jawazu ta zakat qala jumhur ucap sapa jumhur wa qala fa bidzalik Abu Hanifah lan yulayan dalam mangkono jawazul i'ta sapa Abu Hanifah wala yadurru ruju'u dzalikal mal 'alaiha wala yadurru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa qol Gamba qol Allah Ta'ala kaya oleh ngadau safa Allah Ta'ala ngadau ing lafaz ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkur Gutawi ingsun ikut tetep ing dalam sanding sangkaan hamba ingsun kalawan ingsun lan utawi ingsun ikut tetep sumertane abdi waktunen eling ya abdi di ingsun wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem atine abdi maka eling ingsun hu ing abdi ing dalem zat ingsun wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in ahsana minhu lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem golongan kang akeh maka eling ingsun hu ing abdi ing dalem golongan kang akeh kang leuwih becik minhu tinimang saking malain utila fal muradu minhum maka utai kanan karapakan minhum saking kabeh ban fi wujudil insan iku wong kang tetep ing dalem wujude insan wa huwa lan utaya man fi wujudil insan ta ilmu tafakkuri iku ilmu tafakkur kama qala alaihi salatu wassalam kaya oleh ngadau kangjeng nabi iku tetep ing atase kangjeng nabi uti rahmat lan salam tafakkur sa'atin khair nyaritakeun tentang sir al-insanu sirri wa ana sirru hanya Allah nu uningan sebab merupakan rahasia lamun manusia geus dijadikeun kakasih Allah hanya Allah nu uningan secara zahir malempang bareng dahar bareng nginum bareng sare bareng ternyata jero kolbu dan nu berbeda horenganannya nama jadi sirullah rahasia Allah manusia rahasiaku dan aku rahasianya sebab naon sebab per detik per menit na ta'alluq ka Allah masih wallah geus eueuh di jero qalbuna bisa kitu sangat bisa lamun jelema dibisakeun ku Allah haga Allah taala wallahul mu'ti wa ana qasim cak Kangjeng Nabi Allah anu merek kulima sakarang ngabuga ngabagi doa kuri ngabagi tentang harta kuri ngabagi tentang ilmu kuri ngabagi tentang rahasia-rahasia nu mere nama Allah hanya Allah nu mere
numantak para aulia Allah terus dizarahan sebab jadi rahasia Allah. Henteu maot wali Allah mah. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'ur yurzaqun. Biasa arwah-arwah roh para wali Allah ngahiji jelema diangkat jadi waliullah rohna geus bisa nyambung sebab nyana geus teu ngaku ka awak. Nah, jadi satungtung loba nu diaku ku urang encan jadi rahasia Allah. Sebab batinna masih kene kacampuran ku aku-akuan. Inna ilmal batin sanyana ilmu batin tesirun min sirri rahasiatina rahasia kaula. Ajaluhu fi qalbi ibadi nu ku kaula dijatangkeun dijadikeun di kajero hate hamba kaula. Wala yaqifu alai ahadun gairi nu nyaho. Karena rahasia tersebut salian ti kaula. Nah, hadis qudsi cek Kangjeng Nabi. Ana inda dhanni abdi bicak Allah. Kaula kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kaula. Ieu mahal. Jadi jelema teh kayakinanna teh kumaha sangkaan-sangkaanana, kumaha pengakuan-pengakuanana, jeung kumaha anggapanana. Lamun aya keneh anggapan salian Allah di jero hatena, kahalangan berarti rahasia. Ulah aya nu dianggap. Lamun urang nganggap bagus kana cincin diasupkeun ka jero hate, Allah katutupan ku bagusna anggapan urang terhadap cincin. Dipake keur ngaji ge 5 cincin. Naon anu kurang dianggap bagus? Ayo. Lamun urang nganggap bagus kana jas, sanajan panas poe ge dipake bae, Allah kahalangan ku bagusna jas. Aduh, embungeun disangka kahalangan teh embung. Ngaku kurang sehat, teknyaan gitulah sehat. Tuh embung nya teh, embung. Atuh jaka nyahoan ieu tenang we sih. Naon anu dianggap ku urang teh mulya asup ka jero hate, Allah kahalangan ku anggapan mulya salian Allah. Itu bae geus. Sok geura eta mah tinggal diintrospeksi ku urang. Urang nganggap jabatan teh leuwih mulya tibatan Allah, Allah kahalangan ku jabatan. Urang nganggap mobil teh mulya sehingga aya di jero hate, Allah kahalangan ku anggapan mulyana mobil. Urang nganggap bahwa baju teh ieu teh bagus sehingga dimumule ku urang teu meunang kakotoran seutiga-tiga can ku batur, Allah kahalangan ku nganggap mulyana urang terhadap baju. Barang-barang nu hina ku urang dimumule ai Allah nu geus jelas. Khaliqus samawati wal ard, ja'ala zulumati wan nur, yuhyi wa yumit, dianggap tolol teu urang. Allah nu ngawujudkeun urang kemudian urang nganggap ka makhluk-makhluk Allah leuwih mulia tibatan Allah, goblok. Allah nu khaliqus samawati wal ard, nu ngadamel langit bumi katut eusina, tapi eueuh di jero hate urang malah nu dianggap bagus ku urang teh jabatan, tolol bin goblok bin boloon. Sok anggapan naon. Ayo geura-geura anggapan. Urang nganggap bahwa limbah eta mulia lantaran bisa ngahirupkeun urang, padahal nu ngahirupkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Eta Allah katutupan ku limbah. Lamun urang ngamumule awewe kemudian ku urang teh dipinang, dimumule digelis-gelis dibagus-bagus, Allah katutupan ku gelisna. Anggapan urang terhadap Allah teh pangkat urang di dieu. Lamun aya salian Allah dianggap bagus, Allah katutupan ku anggapan bagusna salian Allah. Nu mantak nu capek teh tah. Eta tah urang tah ngaleungitkeun eta nu hese. Mulai ku urang mujahadah perang jeung nafsu. Cak nafsu baju teh bagus, sia teh ngahalangan ka Allah beuleum ku aing sia baju.
belum baju hayang aing daripada kehalangan Allah ku baju sia goblok tolol sia digoblok-goblok wae cek pamajikan atuh bikin bekang hook ulah tolol pelit pokos gitu dibikin ulah tuh ayo lamun Sayyidina Ali katinggalan sarakaat harita kemudian gara-gara kitu neuleuh pagerna doang eureun salat bikin kuape goblok siap pager halangan karena berjamaah tinggalin aing sarakat gara-gara siap pager tinggalin sarakat doang ieu mah boro-boro sarakat hampir salat ke newer gasana sarakat di waktu 3 rakaat di luar ngurusan karung pan atuh jam 3 10 menit karek zuhur Allahu Akbar pas nang sarakaat azan di mushola Allahu Akbar Allah 3 rakaat di luar waktu masih seserian kena bae tolol sadajan cak pikih mah jadi bae eta pake naon eta nu tadi teh tuh datang ka sarakaat newer jasa newer nah wa ana inda dhanni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula diserahkeun ka urang kabehan ndek nganggap kumaha ka Gusti Allah di dijalah pangkat urang namun masih kene kahalangan ku makhluk-makhluk kahalangan ku dunia Allah teh kahalangan ku dipake ka resep urang ngaku dunia mulia Allah kahalangan ku dunia urang ngaku jabatan teh mulia Allah kahalangan ku jabatan urang ngaku bahwa makhluk teh aya anu bisa ngahirupeun urang mulianya agungnya Allah kahalangan ku anggapan urang eta mujahadah urang merenung urang naon anu ngahalangan kae picedan plek mimiti dunia seseleh urang hayang ulah resep kana dunia penta ka Gusti ya Allah ya Rabb bere abdi ulah resep kana dunia Gusti mah tukang mere iraha abdi dek dibere ulah resep kana dunia abdi ngaharepkeun hate abdi teh supaya ulah resep kana dunia Gusti Maha Kawasa Gusti Maha Sagala-galana kedalkeun di hareupeun Allah bahwa urang teh teresep kana dunia sok lamun encan bisa ngedalkeun kos itu moal dibere-bere aduh cenah sieun miskin eta permasalahanna loba kasih aing dagang ongkoh aju teresep kana dunia isu kumaha rumusna isu kumaha rumus atuh mantak geus mah total moal bisa sia norekat masih kene dagang moal bisa sia norekat masih kene dagang karung moal bisa sia norekat masih kene ngajabat moal bisa sia norekat masih kene kawin deui moal bisa sia norekat masih kene ganti deui baju bo keren jasa artis lain pejabat lain goblok tinggal be emang temenang nah beda nu geus usul jeung nu karak suluk usul mah geus teu kaganggu ku Gusti Allah teu kaganggu ku dunia Allah geus mere dedeleuanana kana sawah teh geus eueuh nganggapan dedeleuan kana jaga jabatan geus eueuh anggapan dedeleuan kana pakaian geus eueuh anggapan dedeleuan kana kendaraan geus eueuh anggapan nyana sanajan diriung-riung ku manusia diriung ku dunia diriung-riung ku makhluk di jero hate lantaran nyana geus ta'alluqna ka Gusti Allah atuh nu kos kitu mah no problem mafi muskilah nah nu bahaya ge nya boga henteu hayalan gede dagang rugi bae sakalina ngayangkeun barang ditipu ieu kan rusak ya atuh nasib lama kabeh ge nasib ngan eta embalayat menggantungkan harapan terhadap dagangan Allah na jadi eueuh gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah ka dagangan gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah kana pertanian gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah jabatan gantungkeun ka Gusti Allah harapan-harapan urang ulah kana
kekuatan materi dan lain sebagainya. Waduh cenah satama kiai mun babari ge kebo jadi wali. Mantak hese teh jadi wali eta kos kitu. Des 1000 hiji geus bahasa 1001. Eta mah pribahasa. Hese-hese. Boro-boro sapangkat pedagang, pejabat, petani, kiai nah ge hese. Lain hese hues. Enak sekali. Atuh boro-boro jadi wali. Ulah ngadahar duit ti pamarentah bagi seseleh malah dek ngadukeun permasalahan nanyakeun dalilna. Boro-boro dek jadi wali, apik ti dieu ti itu titah ulah ngridit bagi hese malah nyana nanyakeun di mana dalilna. Ngadu dalil tungtung lama. Oh, berarti di makom syariat ge encan angge. Geus ulah nyari ke tarekat bersyariat terus. Ayo saya ditakang ngusur ke kuburan terus. Datang urang lamun teu ngalepaskeun diri moal bisa lepas naon. Keluarkeun karesep urang. Timbullah anggapan. Sia kunaon emang nu teu dagang? Allah sugih. Beres geus. Ye, parang sana. Ye, geus gantung teh ka Gusti Allah. Waduh, cenah mah hese, makana jadi wali teh hese teh eta. Ulah aya pergantungan selain daripada Allah titik. Geus anggapanana kuabeh Allah Maha Kaya, Allah Maha Kawasa, Allah Maha Kersa, Allah Maha segala-gala. Nu ngahirupkeun jeung nu ngamaotkeun ge Allah. Geus aing menyerahkeun sadaya-daya. Hirup jeung paehna ku Gusti Allah, dahar jeung teu daharna ku Gusti Allah. Beres. Ngomong nama ana inda dhanni 'abdi bi. Aing mah kumaha sangkaan hamba aing ka aing. Ti dinyalah pangkat urang, keyakinan urang, sangkaan urang ka Gusti Allah. Sakadar ngomong kos gitu gampang, praktek, wari praktek. Guys, tadi makhluk keluar-luarkeun. Guys, ayeuna dunia keluar-luarkeun. Aya nu bisa keneh tah kos gitu mah. Ngaluarkeun dunia di jero hate loba keneh tah nu bisa. Tayang. Mimitina mah lalagaan ka dituna jadi bebeneran. Ongkos bobogohan ka itu boga beneran. Ongkos main bola mimiti nonton, kedua tren, katilu jadi pemain beneran. Kitu kabeh ge. Mimiti kuari angan heula aing minta ka Allah Gusti bere abdi ulah resep kada dunia. Aing dibere moalnya. Susah moalnya angan kan. Tas belangkeun baik. Gusti, bere abdi ulah resep kada dunia. Bere abdi ulah resep kana dunia. Mulai tek bae dibere teu hayang dagang. Tek dibere teu hayang tani. Dek dibere teu hayang segala anu urusan perduniaan. Dibere teu hayang heula tah. Cenah kula geus hayang. Bener ja? Bener ngawaru ge tutup. Emang atuh rugi bae di awal. Tama lain teu hayang frustasi. Nah, dibere teh hayang. Mimiti kos kitu lah, dagang dibere teh hayang, tani dibere teh hayang, segala dibere teh hayang. Kuai mulai geus silaturahmina geus teh hayang si dunia. Mun diondang geus teh hayang amplopna. Lurus, bersih. Hiji Allah, boga keyakinan Allah. Beda guys ngalengkah lagi Allah hiji loba nu bisa teh kos kitu guari manusia makhluk picenan sebab dunia mah makin diabaikan makin datang makhluk makin diabaikan makin datang dicoba ku Gusti Allah sia bener ieu teh embung kana dunia sia bener sia teh embung kana dunia mimiti dagang embung tani embung segala rupa embung dicoba ku Allah melalui pamere-pamerena goyang henteu. Edeg henteu sia. Ayo sia. Ayo, bener henteu. Guys, setahun 2 tahun bisa ternyata. Kaganggu ku dunia. Dunia pakai lalagaan, kos kaleci be, kotrek kaditu. Bangun pondok, bangun majelis, makin miskin, pakai lalagaan ngaranna. Guys, wari, makhluk itu kayak ini, didatangkan
ti mimiti jelema leutik datang ka jelema gede, ti mimiti rakyat datang ka pejabat, ti mimiti nu susah datang ka nu sugih, unikna ti mimiti nu sehat datang ka nu edan didatangkeun ku Gusti Allah. Nu edan ge datang bae, edan darata nu stres darata, maksudna naon? Nyoba Allah kumaha sia hayu sia menghadapi jelema-jelema nu ku aing emang nang sia nang aing datang-datangkeun ku Allah. Tapi tetep bayar tegar Allah loba bisa tah makos kitu mah. Nu hese nu mana ye kiai? Mengakui diri urang. Ceuli ulah dikaku nu urang, mata ulah diaku nu urang, irung ulah diaku nu urang, sungut ulah diaku nu urang, leungeun ulah diaku nu urang, suku ulah diaku nu urang, beteng ulah diaku nu urang, kubul dubur ulah diaku nu urang. Nu Gusti sadaya-daya nyangakeun ka Gusti. Bener sih ya, mulai dibere torek torek lamun nyana ngomong aju aduh ya panceli torek pancena lain usia pan atuh aduh-aduhan batal dibere kuari bobogaana teu hudang. Wow, obat segala aya jakban segala naon gula gitu nyawan tinyana itu naon mah aja jakban Jakarta Bandung tarolo laki-laki sukos gitu ayo mah garila ngadengin age nah pangaruh ka Jakarta bae berenana jadi ka Jakarta ge jana mah lain naon meulieun nu kitu bae. Eta kan berarti teu nyadar bahwa dirina bahwa eta nu Allah. Padahal mah kan cobaan ti Allah. Ge, sadaya-daya nu Allah. Tadi urusan. Tuh seri bae jangan sok ngurusan meureun. Atuh kege hudang sorangan nu geus kitu mah. Istirahatkeun seminggu 2 minggu tah aya bae nu nyingkap hudang. Engke ge nya beda kan aya kanu di imah teu hudang kanu nyingkap hudang. Berarti penyakit dinu imah ya. Aduh. Nah, pengakuan eta nu hese ge. Serahkeun ka Gusti Allah. Lamun urang geus bisa ninggalkeun dunia, bisa ninggalkeun omong kosong ieu mah cerita dia. Omong kosong ieu mah saha nu bisa atuh coba yeuh. Omong kosong mah teh ngaji ieu mah lain ngaji pangkat model urang ieu mah. Jadi mah asal nyaho bae heulanannya. Orang kos gitu tak jadi wali teh. Orang kos gitu. Mulai ulah diakui awak orang nu Gusti nyangakeun sadaya-daya. Pan cenah kiai emang tadi urus deuleu Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam. Sugih aya di nyana. Pabajikan loba aya di nyana. Anak garagah aya di nyana. Cabut ku Gusti Allah mimiti hartana. Kabeulem kabeh. Kanjeng Nabi Ayub keur salat Allahu akbar tawel ku pemajikanana. Gusti Rasul harta beak kabeuleuman. Atuh emang nu Allah ieu. Seuri Kanjeng Nabi Ayub. Didatangkeun ku Allah, dibeulem ku Allah. Salat deh Allahu akbar. Anak jeung pemajikan gideuk. Masyaallah. Allahu akbar. Anak paraeh kabeh. Toel si Rasul anak marawat kan aya nu boga diayakeun ku Allah dilegitkeun ku Gusti Allah sadaya-daya ka Gusti Allah nya nama salat Allahu akbar gideug kabeh masyaallah harta beak anak beak Kangjeng Nabi Ayub na ku ari dibere borok dek diobatan ku pamaji sehat nang Allah, borok nang Allah, serahkeun ka nu bogana. Gideug pamajikan ka. Kulantaran borok na makin loba bau masyarakat, embung kabauan, dipindahkeun ka sisi gunung. Tek, ieu gunung tadi amparan di dinya, di darinya bae. Pamajikanana tarik mundur kabeh. Menta mundur kabeh. Hayang pepegatan, tinggal hiji Siti Rohmah. Lantaran turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ditawaran tadi ku Kangjeng Nabi Ayub besi mana hendak mundur dia oh mau masalah henteu ka ulama mun pae hayang nyaho kuburan anak hirup deg urusan tah perluna turunan kos kitu
tak perlu lamun eker bahagia keur senang mah turunan teu kanyahoan tah ketika miskin nu boga turunan mah hebat kakak nu muriang kula mah sakadar ngurusan doang moal kudu ditinggalkeun ku kaula gajen ku kumaha kula ngurusan kakak kamari sugih diurusan ku kula kuari susah kula ngurusan ye anak saha kula budak eta pamaji butuhna turunan tak kitu tah lamun jeleba kula di mana lamun lain turunan teh kitu lah kak mumpung ngarora keneh kula ngora kakak ngora ai kitu mah kula enggesan ku ari mun mikah hayang teh mah kurang ngora keneh nah eta tah turunan lemah mah kos kitu ai turunan kuat mah moal kakak kok kula diurusan kamari sesenangan jeung kula sugih jeung kula kuari susah jeung kula kak kan Kanjeng Nabi Ayub kan besi sebab kajian geus ka Allah bae mulai kuari geus 7 tahun muriang 7 tahun bilatungan cek Siti Rohmah teh pan kakak teh Rasul Nabi atuh mantak naon ayeuna mah ngadoa bae pasti diijab sarekan ku Kanjeng Nabi Ayub hai Rohmah aing dibere sehat 70 tahun kuari kakaraknya gering 7 tahun sabar artikel eta gering jeung sehat namun mana yang mengurusan endet kaditu geus encan saimbang setengah-setengah na acan dibere sehat 70 tahun kakarak gering 7 tahun doang ih cana naon aing mah kae mun geus saimbang karak aing ngadoa Masya Allah cek Siti Rohmah ku pohara-pohara teh ih teh kekuatan Allah salat bae Allah urang mah karak gering muriang puyang saeutik bae ai Mang Haji Pendi ka mana ye bau geus dibongker teh ka di talian oh sakumaha naon karutanana pendekar bi Wah Haji kuduna dari talian puyang jasa sagana paingan teu berjamaah boro-boro berjamaah yang salat henteu gering sakar mantak cek Imam Ghazali hayang nyaho goblogna jelema cek Imam Ghazali mah hayang nyaho goblogna goblog Imam Ghazali mah enggak goblok-goblok ka urang kumaha ente datang ka nu meriang ke di ieu di aya ka goblogan jelema datang ke kanu gering Assalamualaikum salam oh Mang Haji muriang muhun geus sabaraha poe Mang Haji muriang asana geus aya 10 poe mah mun 10 poe asana sabulan geus aya muriang naon Haji ieu kudu dianggrui geus ka dokter entos diurut entos segala rupa entos tanya kemari aya Bang Haji sehat sabaraha taun wallahu alam tah cek Imam Ghazali kagoblogan jelema dibere muriang mah eueuh anu teu nyaho ka poe mun 10 poe jangan ngomong mun sebulan tapi eta keur sehat menyana tilok dihitung itu tah kagoblogan jelema teh kos kitu eta jago Imam Ghazali eta hayang nyaho goblok da jelema datang ka nu muriang wajen kuku bage dihitungan bae tah poe kunyana hitungan bae poe bala mah geus dia bae boy aing geus 3 bulan sagaya teu ngeunah dahar ka hitung kunyana ari eta umur sia geus sabaraha taun 75 eta dibere ngeunah dahar bae teu dihitungan tah goblok da jelema dibere muriang saeutik ka hitung eta poe atuh teu kabehan udah sok aju ngabehan-ngabehankeun sorangan bae lanan ana inda zanni abdi bina nu hebat teh nu hebatna wa ana ma'ahu hina yazkuruni kula bareng jeung anjeun dina waktu anjeun eling ka kaula lamun mana eling ka kaula tak kula bareng Masya Allah ketika orang ingat ke Allah Allah teh aya di urang ketika orang maca Quran aya maca Quran teh ingat ke Allah aya maca Quran memaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim nu kadeula amplop Bismillahirrahmanirrahim waduh bismillah teh ingat ke Allah
Ingat ke Allah ya ingat ah. Ingat ke Allah aja lain kos gitu tuh bismillah teh. Pasti rada ngalengis-lengis ingat ke Allah. Atau zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata bentak, la ilaha illallah, jauh itu bopong. Koneng illallah, illallah. Fudoli pusia. Tah, itu ingat ke Allah. Nah, lamun beneran ingat ke Allah, didinya Allah bareng. Icak Allah sih hade. Wa ana mau aing bareng jeung eta hamba di mana nyana eling ka aing. Lamun nyana eling ka aing, aya didinya. Nu mata ketika jelema inget ke Allah, aya Allahan kan berarti. Ulah jaritakeun heulanan kumaha aya bae heula didinya. Ngan urang mah can karasa tah ngadatangkeun rasa Allah bareng jeung urang. Ieu lah nu mahal. Ketika orang ngayakinkan wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kaula bareng jeung eta hamba waktuna eling ka kaula urang nyaho tapi nyahona ilmiah cak hadis qudsi aing bareng jeung Allah sebab di mana aing eling ka Allah Allah aya ngan karasa henteu nah ieu nu deuk ngadatangkeun rasa tarekat garana salah satu metode adalah thariqah aya nu henteu berthariqah ge pamere Allah langsung nyanggakeun sadaya-daya nah deuk ngadatangkeun rasa aya na Allah ma'iyah Allah wa ana ma'akum eta tah wa huwa ma'akum aina ma kuntum nah endek ngahadirkeun rasa bareng Allah ieu nu mahal tah nu mata ku ali Allah mah sorangan kholwat di kamar sapeupeting indah jasa sebab lot jeung nu nyieun langit bumi bareng jeung nyana endek kumaha teu indahna nikmat terasaan salatnya 2 rakaat we bari Allahu akbar ngerenung ngeunaheunana tafakkur jeung Gusti Allah tafakkur ka Allah masyaallah dapas kaluhur ka handap asa bareng jeung Allah kiceup asa bareng jeung Allah denge sora-sora asa dibarengan ku Gusti Allah mahalna rasa barengna urang kan urang salat Allahu akbar Allah maha agung urang ingetkan ka Allah urusan inget kan aya nu disungut aya nu di qalbu aya dina ruh eta kan beda-beda kaingetna Allahu akbar Allah bareng ketika urang ingetna disungut Allah teh ngan sakadar sungut doa ketika Allah urang inget Allah akbar qalbu Allah ingetna di qalbu ieu mah keur carita sompralna ketika urang make roh Allahu akbar roh urang Allah dina roh urang nempel-nempelna Allah teh kumaha urangna hina yadhkuruni wa ana ma'ahu nah panasaran jelema mah kudu panasaran iraha sih kehadiran Allah sehingga terasa bareng jeung Allah batur aya nu panasaran sehingga leuleweungan jeung teuing teu usaha jeung teuing pegat jeung dunia jeung teuing pegat jeung makhluk hiji bae hayang boga rasa bareng jeung Allah bulan 2 bulan setahun 2 tahun 13 tahun Imam Ghazali leuleweungan kakarak Masya Allah karim kaget Imam Ghazali nu baheula di Hujatul Islam kuari embung julukan eta embung cek Imam Ghazali sebab geus karasa ngeunahna jeung Allah ternyata eueuhna naonan hirup ketika urang inget ka Allah sebab geus eueuh ngaku mata lain urang ceuli lain urang ketika lepas tina pengakuan eta karak muncullah ma'iyah kehadiran Allah rasa bareng nah wa idza zakarani fi nafsi wallahu a'lam bissawab billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim al ma'na al ijmali tawi ikilah iki kumana kang bangsa kasimpulan salaka syai'ul hakim maslaka rifqi ma'a arbabil amwal hamba sapa syarikul asyari'ul hakim yane kangjeng Nabi maslak rifqi ing dalam panggonan ngambah rifqi eta atos ena naon min mahasin al ma'na al ijmali yang geura tamat al-mana al-ijmali utawi kilai kumana kang bangsa kasimpulan min mahasin syariatil islamiyah annaha
tetep saking pirang-pirang kebecikan syariat kang bangsa Islaman laha utawi satuhune syariah la tujibu iku orang ngawajibkan ya syariah zakata ing zakat bil khaili war raqiqi ing dalem jaran lan kaula ilgunyati na ingu-inguan bal aujabat zakati bihima balik dah ngawajibkan ya syariat az-zakata in zakat bihima ing dalam karana khail lan raqiq idza kana tatkala ana karana khail lan raqiq litijarati iku karena arah dagangan. Jadi zatia khail kuda raqiq eta mah lantaran ingu-inguan teu kudu dizakatan. Lamun memang eta dijadikan barang tijarah berarti zakatna zakat tijarah. Walaisat bi'ayanihima bal fi qimatihima lan loranana ya walaisat lan loranana gitu bi'ayanihima lan loranana ya zakat ikut tetap dalam birang-birang aina khailan raqiq bal pikimatihi ma balik daing dalam regane karana khailan raqiq zakat urudi tijarati kaya zakat birang-birang banda dagangan khalafa Abu Hanifah dalan yulayan saba Imam Abu Hanifah bil khaili ing dalam jaran wa ujaba lan ngawajibkeun ya Imam Abu Hanifah jami'a ing sakabeh zakat al-fitri ing zakat fitri ala sayyidil abdi ing atase gustine hamba at-tahlilul labzi wa tawiqi laiki kurayan kang bangsa lapat bi abdihi ay mamlukihi multabasi birriqi egese mamluke wong kang den nganggo birriqi kang den tumandangi birriqi kalawan riq sifat kaula warik asluhu ajazun hukmiun lan utawi rik iku dasal rik iku kapesan kang bangsa hukmi yagumu kang jumedang ya ajaz bil insani kalawan manusia nusababuhu al kufru kang utawi sababe ajaz iku kufur summa yatajiru tajarubi kari-kari den kitu tijarokeun kari-kari den lakuakeun napa bihi kalawan rik bitanasuli kalawan tanasul turun temurun awalna airik mas sesuatu ajaz anu bangsa hukmi apes bangsa hukum lantaran sababna nama kufur cuman terus dilakukan dilanjutkan karena turun temurun faras yal faras hayawanun sahilun nudawi faras iku hayawan kang ngaberengengeng Aizamalu bil harab landan anggo ya faras ing dalam perang. Warima perang geus lain make kuda deui. Perang warima make jet, make nuklir, make gitu bom. Geus teu make kuda eta mah cara make kuda mah make gitu kekuatan fisik, make pedang. Make panah, make gitu jepretan. Iya mah di zaman mutakhir kuari geus teu make kuda dia make tank baja. Sedekah zakat illa sadaqatul fitri zakatul fitri fatajibu ala sayyidihi maka wajib zakatul fitri ingat sayyide ya abid mutlaqon ala mutlaq. Jadi berarti geus ngagunakeun kuda kuari mah ngagunakeun tank namanta kuari hebat. Kudu pahebat-hebat. Orang teh latihan nyupir tank baja lantaran orang mah teu asup kana kelompok tentara lain militer urang mah kuari latihan naik Avanza bae maksudna jang naon jang supaya mengejar ngariung supaya cepet eta bae geus ulah hese-hese nya ngalarikeun supaya cepet kumaha dan lain sebagainya sebab nyupir ge aya nu teu nyawa lebah. Orang puyeng jadi teu bisa hees di supiran ku jelema nu teu nyaho lebah mah. Kira-kira di tol lalaunan bae jalan kenceng bagus, teu daya kenceng giliran bae jalan legok kenceng bae. Eta kan teu beres eta kos kitu eta. Ieu kudu latihan tetep.
Ikul hadis utawi kilaiki kupiki hadis siji wujubu zakatil fitri sayyid utai kang aliku wajib zakat fitrah ing atase gusine ala abid ing atase pirang-pirang abid sayyid mutlaqan alim mutlaq sawaun kanul kunyati amlit tajarut iku pada uten ta'ana ya abid ku kena ingu-inguan aul amlit tijarati atau kena tijarah. Dua wujub zakat bi qimatil abid utai kang kaping done iku wajib zakat ing dalem regane pirang abid idza kanu tatkala ana ya abid li tijarati ku kena tijarah asubnan ke barang dagangan li anna zakat tijarati kena zatuhuna zakat tijarah wajibatun iku kang wajib bil ijma'i kalawan sepakat wala ibratalan ora narekanan iku maujud bi khilafi zahiriyati bil khair kalawan perbeda sifat kang zahir dalam jaran. Okos tanah mah teu kudu dizakatan mah urang boga tanah 5 hektar dijual sedangkan sameterna ieu adalah 1 juta kali 5 hektar cepet sabaraha ayo cepet ngahayalna beh cepet urang 5 boga 5 hektar 1 hektar 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta jadi jumlahna sabaraha tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge jan pernah nyaho ngaran teh nyaho rupa 10 juta ge jan pernah mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter asa busugih jasa eta kaistimewaan santri mah boga di 10 juta wow geus asa di awang-awang hirup batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tambah 10 juta gede teh 1 juta santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun jan Haji barahan di santri mah boga duit 1 juta tah yang sia pan jadi bikeran aing ke ngalamun deui santri masyaallah hese boga lomba ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae maksudna sendal pegat seuri nya mah sendal aing pegat budak hahaha ye tuh pan sendal pegat balain seuri batur mah boga sendal kulit beli deh masih manyun keneh bae santri sendal jepit pegat seserian kunaon emang sia seserian awas ya ka masjid aing ti heula kaluar santri tapi tetep ka surga bae Masya Allah hese lah pokoknya kesenangan santri mah mantak pohara jasa batu nyanda mah lapar karak ngahurungkeun seuneu lapar masak ngahurungkeun seuneu encan boga naon nu deuk dipasak encan boga santri mah geus ngahurungkeun seuneu masak karak nyanda ngaloyog ka warung aya naon di warung nanyakeun ieu itu aya kerupuk dah jeung kerupuk engka hutang deh kerupukna ge woi tapi masyaallah kesangan daharna ge pohara jasa tas dahar kesang bareotan ngarokok ka majelis lantaran di majelis mah aya kipas make kipas waduh atuh eleh bupati mah kujana mah kecil bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae masyaallah santri pohara aja ditanya ke deung sia tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kerupuk aing mah masyaallah emang sia boga beas babaturan lain beas da nang nyuk di babaturan masih kena senang keneh bae ya Allah ya Rabbi eta teh kasenangan kos itu hese jasa moal manggih be pokon nikmat komo tambah mantas balik biasa keneh duit aya keneh tambah atuh geus raja eleh raja gitulah santri ya karim geus boga bae manggih be kasenangan hirup jadi santri eueuh kapusing jadi santri mah geus babaturan geus kawin deui nyana encan kawin emang pusing henteu nyana sia umur geus sabaraha aing umur 35 batur sia geus karawin duta mah geus aya tulisanana atuh geus diatur ku Allah. Nya mah geus pokona mah di pondokna keneh geus jadi wali. Datang mah ka kabar ngalamun tetep. Batur aing geus kawin ka aya incan. Tapi di zahir mah tegar bae nya zahir mah tegar bae. Sanajan batin mah menangis. Senang we santri ya Allah. Moal manggih pokona ku santri mah moal bae kajen ku kumaha.
indah na eta santri ngariung bro dibere segala jeruknya nol ribut perebut jangan masa kumaha kos di LP bro kos di penjara gitu padahal mah jangan mah teu hayang nanaon ngan resep doang resep jeung lapar eta doang tapi indah we eta santri Masya Allah karim ai di tumah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri asup deui nya ka dieu asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu tinggal nu ngabagi asana ieu deui santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui Masya Allah kayak datang ke pondok saya menang sabara aduh aing mah hiji aing mah 3 sakieu balik ka dieu tapi tetep ka sorga bae tamangan seni doang seni ya Allah ya Rabbi geus indah pokona moal aya keindahan cara jadi santri moal aya mantap lamun kiai haji berubah keur waktu masantrenna mah kos kitu teh hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede eueuh sinara eueuh kudu ulah robah deuleu ge kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu rarobah nyantri terus bae nyantri eta nu haju robah ta eta dicabut keberkahanan aku Gusti Allah ulah robah baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol masyaallah bareng kuari jadi gol karobah nyana geus embung jeung teri geus embung jeung tembang padahal mah nu ngangkat nyana jadi kiai teh eta atuh eta istiqomahan Masya Allah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembang mah ayakeun bae cikal bakal dua wujub zakat utai gagaping deui ku wajib zakat bikimatil abid ing dalem rega pirang-pirang hamba zakat nuli tijarat tatkala ana ya abid ikul tijarah kena dagangan liana zakat tijarat ikul satuhune zakat tijarah wajibatun niku kang wajib bilin wala ibrata bi khilaf zabil khair utai kang kametelu ada wujub zakat iku ora wajib zakat pilabin yang berang-berang hamba zakat nulikunnya tatkala ana ya iku pirang-pirang ingwan mereka obatna ada wujub zakat bil khair mutlaqan tekang pemate ko ora wajib zakat dan zakat in dalam jaran mutlaqan mutaqabi dan kalauan kaul ada wujub zakat galal jumhur ngucap sapa jumhur wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah faqala maka ngucap Abu Hanifah ing labat tajibu zakat bil khair wajib apa zakat in dalam jaran zakat utat kalaan ya khair zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan lan pirang wadon kang saima wali sahibi al khair wali sahibi al khair lan ikut tetep kadoe kang andoena khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngawekeun ya sahib an kulli parasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar wa insyaallah lamun kersa ya sahib qawam hangarga maka ngarga-rega ya sahib ha ing khair atau lan ngawekeun ya sahib rubal usi ing 1/4 walan yusabab lan yusabiku maujud biha ing dalam khair wa madzukurana bende pirang-pirang jaran kang lanang al khulus pirang-pirang kang murni pada zakata maka zakat iku wajib bidzalika maka zukurul khulus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisat zakang mulus an Bahz bin Hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'ahu tawi kilaiki kuswi babal tetapping dalam mertelakeun maf'ul ma'ah wa utawi maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasabaken alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi libayani man fa'ala ma'ahul fa'alu karna mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'ahul fa'alu nahu qaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarane wastawal ma'u wal khashabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu mah tau pagawean budak nu kakarak asup ka pondok jang maca ulah salah
besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khosobatu. Nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau makos itu. Nah ieu mah lain isyarah al maf'ulu ma'hu huwa alladzi tuf'alul asya'u kulluha. Tay maf'ul ma'hu aya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabeh asya' ma'hu sumertane lazi. Wa bihudurihi lan kalawan hadire lazi wa huwa Allah lan utaya lazi ku Allah al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang usaha ya kullu nafsi ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara wal hadiru makul li syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara wa huwa ma'akum aina ma kuntum lan utawi alladzi ikut tetep sumertane sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalam ahli lan harta lan anak. Fal ma'iyatu inda ahli al-farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot wa inda ahli al-jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakeh sifat. Lianna sifat la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausufe. Fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim. Qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwa allazi tuf'alul asya kulluha ma'ah. Maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus karena sok kabeh awak-awakan terhadap usahana. Ar-raqibu ma'a kulli syai' anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara. Wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara. Atu Allah te wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya. Eta urang mun carita tentang ma'iyah. Kos kitu tah. Lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge. Bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae. Tapi kan nu hese ge urang teh ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa.
lamun urang nyaritakeun surah maka bege kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Orang kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lalakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jangan batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah, satungtung teu boga rasa kitu bae. Kanyahoan. Tapi lamun geus boga rasa mah lain. Salat nu boga rasa didelekeun jeung nu kakarak surah didelekeun doang lain. Salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain. Salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajar jalma encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kuku maget tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh. Aya deui jelema nyaritakeun tentang baso. Baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik. Betek teh saeutik make daging beurit. Kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging beurit tangkap. Kaluar deui dagang baso deui. Kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap. Kaluar dagang deui. Garut. Oh, pernah luar biasa di Garut atuh tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon ngaranna ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging beurit Tangerang, iraha kara. Oh, besar-besaran pon hari teu pohara jasa make daging beurit. Ye, eta teh cenah ngeunah daging beuritna. Ente besi teu percaya, coba goreng daging beurit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kieu kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah pan teu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa ku urang ngeunah, tapi nu henteu bae. Ingeunah somai. Yo carita ribut lah tanyana. Woi, jajak aing mah ngeunahan somai. Tukeran baso. Ji, ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan, setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu meunana nu ngeunah. So, cek lagi ngeunahan somai, ngeunahan baso cek aing mah. Kajen kuku mah ge komo lamun geus eta baso, aduh, dagingna geus seungit teh baso. Teu meunang urang teh bergelut, teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang. Sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda. Minyak seungit we minyak seungit, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, nu mantak beda-beda, teu meunang bertengkar rasa. Baik ceuli maupun irung maupun lidah, teu meunang mata, teu meunang dipertengkarkeun. Cak aing mah jagelisan itu,
Ji itu mah hidung, hidungnya kereta api. Emang kurang, atau hidung nama kereta api, tapi banyak yang nunggu. Waduh, Masya Allah. Berarti hidung kong ya kajian kukumake. Tak eta rasa, karena rasa mata, rasa celi, rasa irung, rasa lidah, rasa lengan tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda. Eta keur carita hisi, kuari kembali ke maknawi. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkar nyana. Cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah. Atuh ngeunahan ru'yat Allah, perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa, baik rasa zahir hisi maupun rasa batin. Secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi. Mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah. Henteu bisa disurahkeun kos kitu mah. Sebab eta mah gaib di jero perasaan. Engke lamun dijelaskeun bisa sasar. Lamun henteu dibere teu bisa. Teu bisa ngajelaskeun endek ngajelaskeun bae, endek ngajelaskeun bae. Sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati. Ingin mengungkapkan hati. Nu mantak di SMS teh atuh aku rindu. Ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku. Moal ka SMS ujianana. Naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese. Ungkapan hati. Nu mantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir. Eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pesantren, pondokna teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner. Kemudian pakai pakaian aku ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelis da kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati. Nah, iya jelema ngaji ka dieu, ikan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji. Aya anu bener-bener dek ngaji, aya anu hayang nyaho doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan, aya anu pelampiasan, macam-macam. Nah, anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji. Lamun lain ungkapan hati teu bisa. Kabeh ge ieu teh ungkapan hati, bangunan, ungkapan hati. Tah, kos kitu. Jadi orang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelema mah henteu. Ngan eta mah aya ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah nyanana maka Gusti Allah bae berarti lain zahir lain batin. Nah ieu tan maca kos kitu na se ungkapan hatina kadeuleu ku urang mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, kita ngawujud dah jadi kos kitu. Kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sakelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain padahal hati na henteu. Ieu ge sulit. Mantak aya tanda. Lamun teu tandaan urang keliru. Aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan, apakah zahir doang batin na henteu? Nu mantak make tanda BHS sanajan dipicen BHS nak BHS bae. Kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS kadinya urang keliru. Isi samping atlas apa BHS ieu. Sebenarnya aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS. Isi aing teh nu salah apa itu? Keliru. Da keliru ye.
gajah depak wari gajah duduk ya gajah duduk picen merekna ganti ku BHS urang bisa langsung nebak gajah duduk kajen kukumang iya merekna BHS bohong ya BHS kajen kuk aya tanda nah iya gen numantak layari pul wali ilal wali urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli sebab diekspresikan dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirina ieu mah ungkapan hati ieu mah lain kanyahoan layari pul wali ilal wali kuari urang dek ngaji rasa ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah dek dibahas al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan Allah nyiptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah ye nu mantak la ilaha illa ana oh pangeran kecuali aing la ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua la ilaha illallah teh pangeran wajib sembah Allah la ilaha illa ana akur bae kok bisa akur bagi nu geus berperasaan pangeran nu wajib disembah kecuali Allah pangeran anu wajib diteangan nu wajib lah maksud nu dimaksud kecuali Allah datang kala matluba kecuali Allah la maujuda kecuali Allah atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa tak ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh siana bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana urang dek ngaji amil pasti guru ngaji amil aya urang dek ngaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge urang dek ngaji fatul muin aya guruna kajen gugumag urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil aya kajen kukumaha ge urang dek ngaji ibn bilaga johor maknun datang ka ukudul juman aya kabeh ge aya guruna lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah loba kakurangan Gusti abdi hayang ngaji bilaga kota aya guruna manya cak Gusti Allah ngaleng ka atuh sia coba ka Cianjur ka ditu coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya di kaji naon sia ayo hayang ngaji hadis atuh ngaji an sia mah peureum bae si ngajina ayo coba mun teu peureum ngarokok aduh batur ulun ngarokok nya ngarokok eta lain jelema kos gitu mah tuh ya Allah ya Rabbi aya guru da sok Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener deuk ngaji ilmu nu jahat aya guru sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi terkenalna di Sukabumi di Jampang kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang na geus ka dieu guguru sia teluh di dinya aya kajen kukumah hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia deuk Sukabumi aya deuk Banten ge aya deuk ka ditu Ciamis tuh kamana karakatuna kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu mah gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meumpek raja teluh mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap kapamengpeuk nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salila nu neluh beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta di dia kan kedi di raja-rajaan lah kabeh nah urang gegelutur
Abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon garang-garang politik. Di Universitas Ambalaya. Komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung. Gus Dur ngadidiknya nama. Henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh. Hayang guguru naon? Hayang guguru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopetnya orang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya sikin angka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa ku lagi baheula teu tamat eta set hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak nya nama bisa penca ngan teu tamat lumayan lah sakitu mah reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana maksudnya ndek guguru naon kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya ndek di modern ndek di salap kuari cenah hayang belajar torikot belajar torekat guru Ambalaya ndek torekat nu bener ndek torekat nu bikung Ambalaya abdi mah cenah hayang belajar teh torekat nu bener aya bae abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil je emang kumaha gitu hayang ngaji gitu nan kana jurumiyah nyana teu maksud padahal didinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho di Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar nu di PDI Ambalaya ieu thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gunung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma Assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi guruna atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus kuari dek dibere ilmu hakikat ka ditu lengket tetebakan ieu imah sia dihareupeuna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngaya eta ka ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain gos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca beus sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek
cek guru sia bener ieu teh ngaji hakikat sumuhun maksud maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunya muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai diri sorangan osok dicaramahan kilok ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem etalah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa henteu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon dieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup henteu eta ninggalkeun santri sanggup bener berarti deuk ka Allahna berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita ku naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nyana ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana ku hari ayo ilmu hakikat dan batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh Gah, ieu mah ngaji torekat aju tamat bae. Dek nadi ka abdi hayang norekat. Oh norekat, ayo sila. Beat, awas siga deh nya. Ya, silakan zikir. Ke jubah hareup ka di deui. Ya, siap geus kuari geus datang ka Sugro ye. Jubah hareup ka di deui. Ah, kuari geus datang ka daerah Kubra. Sia jadi kuari Kubra. Aduh, jadi Kubra teh geusan beres, Kubra ngaranna. Hakikat can datang, torekat henteu Kubra teh bubar. Geus biasa. Bebe aja nya ka babaturanna alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra. Aya torekat kos kitu. Torekat mah deuk mindahkeun rasa. Syariat teh supaya karasa. Engke karasa lazat pindah crek bae. Datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang. Teu akan Allah doang. Kalamun lempang cak di dieu teh ye, cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tah mah. Mun aya suara-suara musik ulah didengikeun tah mah bimbingan langsung ti Gusti Allah nyana ge kageteun. Sehingga ku lazat-lazat pengeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nungtun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mata mah baru syariat teh lah ieu urang bertorekot nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu beda urang lamun mandina torikoh jeung mandi nu biasa mandina mah kadeurna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nupae di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teh cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang torekat teh jadi pocong aya bae tunggungna mah set beres wudu
istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul ndek wudu teh angel ja eueuh dipatul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu ndek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah maha uninga geus bae kocok beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah tek ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pan dina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugol libal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lapat sirap tu khatib tu akhbari aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun maiyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lembang ka mana we aya Allah mah di mana kajahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu dipenting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih, adegan hot, masya Allah. Aduh, ya dorekat si kos gitu ka tipi-tipi. Mantap piceun kos gitu mah ngajauhkeun rasa. Enggeus ta urang. Tuh, wari salat, make sesengitan heula ke awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran. Dunia syariat beulah kos itu teh. Tapi ikan deuk babarengan jeung ahli Allah saha malaikat. Terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi minyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu do kan mulai maka bajuna nu putih perlu sampingna nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung orang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfaran angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kene la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah duadak deuk salat inget mata dideleukeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceuli sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru
lantaran naon nu ngahalanganana dunia nu ngahalanganan makhluk nu ngahalanganan nafsu nu ngahalanganan setan mun teu guru lu dudukeun moal datang-datang mata guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula oh itu jauh atuh tabak kos itu iya mah ndek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap. Ye, atuh jauh melung di mana-mana. Ye, ulah diurusan heula eta mah. Ieu bae heura urusan ieu luhur. Aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi. Tuh kan. Kita eta guruna. Cenah Kangjeng Nabi nyanduk ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia dek diurus ndeu tah henteu ditampiling saku aing. Saya masuk juga Kangjeng Nabi, si ajungan kesehatan guru goblok. Saya hese bertentangan jeung syarat okosna, nu mantak ulah waka jadi penceramah, ulah waka jadi kiai, lamun encan boga rasa. Sebab naon? Engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun nu geus boga rasa, babarengan jeung pamarentah, babarengan jeung bupati, nyana datang neuk nasehatan lain neuk hayang untina. Pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan. Ieu nu bahaya ge susugananana. Haha. Ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru. Mantap allazi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi. Saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam bissawab.